Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Dicintai, dibanggakeun para santriyin santriyat Ma'had Al-Jazair, atalallahu baqa'akum, atalallahu umrakum, amin ya rabbal alamin. Para orang tua murid dihormati, para pendukung, sponsor, donatur, ente disebatan bilih janten ria dina amalna, nu dihormati, bil khusus para wisudawan, wisudawati. Mudah-mudahan saparantos di wisuda salira henteu ngaraos adigung, henteu ngaraos gede hulu gede sirah, karena wisuda eta saala kadar prosesi seremonial dina kanyataanana sabada di wisuda jenjang pendidikan kitab anu kedah diaji langkung seueur tibatan anu parantos. Mudah-mudahan salira para santriyin santriyat sadayana dipanjangkeun umur ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalayan otakna masing dicerdaskeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, sing karenging ilmu anu manfaat, bedituna sing jadi jalmi anu manfaat maslahat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Emut firman Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kultur jalmi mah kedah ngagaduhan ilmu kade. Sabodo-bodo na jalmi tetep kedah gaduh ilmu. Ari urang ilmu na sanes sareng Kangjeng Nabi pingkeun bageun. Upami Kangjeng Nabi mah ilmu na wahyu langsung lungsur ti Allah nganggo perantaraan malaikat Jibril
didugikeun ka Kangjeng Nabi murni bersih, tidak terkontaminasi oleh kotoran. Teu kedah masantren, teu kedah ngaos. Ari urang mah da sanes Nabi, ti Nabi ge ka urang jarakna tebih 1400 tahun langkung. Teu tiasa lamun urang tiba-tiba teu ngaji ujug-ujug bisa bohong. Teu bisa aranjeun teu ngaji ujug-ujug sagala bisa, eta mah bohong, ilmu setan. Eta ilmu datangna ti iblis. Urang mah kedah nganggo proses pembelajaran, aya ta'lim wa ta'allum, aya belajar. Ari ilmu teh hese dina imriti diaraos tu salira la tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Tong hayang ilmu lamun mung hese, tong hayang ilmu lamun mung susah. Ngimpi memeh sare, ngimpi di siang bolong. Lamun jalmi nyarioskeun hoyong ilmu tapi perjalananana alim capek, alim hese. Narima ilmu kedah penuh ku kesabaran. Henteu sakur-sakur jalmi otakna encer, henteu sakur-sakur murang kali otakna cerdas. Malah nu otakna keled ketika teras diajarkeun insya Allah di mana ilmuna parantos diraih bakal hati-hati ngajagi ilmuna. Kulturna jalmi gaduh ilmu sapertos jeruk teh kulturna teh vitamin C. Upami jeruk teh aya vitamin C na sanes jeruk eta mah plastik dibentuk sapertos jeruk. Sangu kulturna teh vitamin B. Upami sangu teh aya vitamin B-an, sangu sanes beras palsu plastik. Nu didahar ku jalmi matak bajrig, matak kuru. Matahari kulturna vitamin D. Maka berarti lamun matahari teh aya vitamin D na sanes matahari. Jalmi kulturna kedah gaduh ilmu. Upami teu gaduh ilmu sanes jalmi namina boneka. Sekali deui, jalmi kulturna bakatna aslina kedah gaduh ilmu. Nu teu gaduh ilmu berarti sanes jalmi seueur di toko pakaian gareulis, dipajang, di enjing dugi kasonten kaanginan teu pernah masuk angin, kahujanan teu pernah muriangan, dipanaskeun teu pernah kapanasan, ditiiskeun teu pernah katiisan. Gaduhan ilmu bujeng-bujeng namina ge boneka. Unggal enjing dielapan kuno gaduh toko dan tujuanna jang mamerkeun acuk di dinya. Tapi teu gaduhan ilmu di piwarang nanaon ge teu ngartos. Apakah ridho salira-salira santrieun-santriat hirup sapertos boneka? Anu gawena dipangpangkeun di toko di karageman anu ukur jadi tontonan wungkul. Di piwarang nanaon teu ngawaro dan nyawa gitu aya. Urang sadayana diajar ngarubah nasib. Tos puguh sakola da puguh masana pandemi Covid, sakola diliburkeun teu puguh nasib barudak. Pasantren mah teu libur, pasantren mah tetap berjalan. Ka ibu-ibu sanes kedah di dieu wae mangga, nu penting mah ngaos da sami judulna ngaji agama. Budakna tong dianggurkeun di bumi, kedahna gaduh prinsip kieu, cukup bodoh boloho goblok gelo eueuh harga miskin balangsak nepi ka urang cekap.
pokoknya kageloan kagoblogan harga balangsak burung bodoh geus we nepi ka urang kakolotna anak-anak nama tong dicitak jadi anak nu saperti urang orang tua anu mana anu puas ngarasa nikmat ngarasa bangga cicing dina kabodohan moal aya orang tua nu cager orang tua nu normal nu sehat otakna pasti gaduh emutan geus we goblok gelo burung balangsak menepi ka urang anak masih jauh leuwih maju tibatan urang ieu nasihat menang nyanak dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayatna wa 'allama adamal asma'a kullaha kultur jalmi mah gaduh ilmu da jalmi mah diilmuan ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sanaos alit tapi manfaat khusus ka para santriin santriat terutama wisudawan wisudawati oge ka para orang tua murid inilah keadaan dan seperti ini mudah-mudahan manfaat salira ngaos teras ngajeng orang tua teras ngadukung karena perjuangan agama perjuangan mencerdaskeun anakna wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.